Ngurus panyakit nu kieu mah nya guys kudu bener-bener talatena teh. Jeung deui kudu bener-bener we ngajaga asupan makananana teh. Heuh nya guys teu karasa geuningan ieu teh geus berjalan 3 bulan ieu si bapa panyakit anu kieu resahkeun atuh da ngurus luka nu kieu mah geuningan enteng-enteng bangga. Buktina we ieu luka si bapa teh geus gararing asana mah ayeuna mah geuningan jadi jarariih deui. Matak ulah disepelekeun pisan geuningan panyakit anu kieu mah. Jeung deui ulah rasa cager jadi basbisbres kana meunana teh. Tuh nya guys ieu teh keur maturan si bapa perawat keur mersihan. Bari diilikan deui ieu teh nya guys bisi ngajalur deui ka nu lain. Heuh atuh nya guys panyakit kieu mah geuningan teu kanyahoan. Matak kurang-kurangna mah kudu teliti kanu kieu mah. Alhamdulillah cenah cek si bapa teh henteu ngajalar ka nu lain. Nya atuh pa syukur we ari teu ngajalar ka nu lain mah. Mudah-mudahan we atuh nya pa ieu oge sing enggal garing deui we. Heuh nya guys aing geus kieu mah geuningan balikan deui ti awal. Balikan deui ti awal teh nya guys atuh sagala-galana we geuningan can perlengkapan kasana, can sagala rupana teh halalamur geuningan. Geus puguh mayar si bapa perawatna mah tiap ngabersihan. Jeung deui nya guys aing geus beres kontrol ka rumah sakit ka poli bedah ari si bapana jadi deui ieu teh jarariih. Matak si bapa perawat ieu oge aneheun nah cenah batu bakat tamat ieu masih keneh jarariih. Saur abi teh nya atuh pada basa eta mah tos gararing geuningan jadi entos meureunan tamat. Ninggal kondisi kakina teh tos harae we basa eta mah. Ari pek teh geuningan selang 2 poe ti kontrol teh. Luka anu tos gararingna teh bararijil nanahan deui. Didoana deui we nya guys mudah-mudahan atuh ieu kaki si bapa teh anu lukana sing enggal disehatkeun deui. Sing enggal-enggal gararing anu lukana. Jeung deui sing aya milik rizkina we jang ngurus si bapana. Jeung jang meuli perlengkapan sagala rupana we deui sing aya milik rizkina. Anu ngarurusna sing disarehatkeun deui. Amin.